Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Bagikan dengan ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu dengan channel ini. Mananya si bosku dia cara nama bawa kopi-kopi acan ayah salon RT koret ayah si bae oke waduh surprise motherfucker inget jadar Lu inget ayahnya ada inget dengan si bosku. Wah, itu nih si Pakon teh. Untuk kopi ah. Tah, ning si ate di dieu. Ku aing di teteangan tadi, geuning si aya di dieu. Wah, si Mas Waya buntut nanyangan aing teh. Nyawa wae nih. Mah jauh si Marek meta kopi ke aing teh. Nyawa aing teh keur bukit. Haram jadar sia. Menta kasih blee koret. Menta kasih calon RT balangsak. Sarwana dikasih ya balangsak. Enak mah kieu urang neangan si Lecau pan si etak. Kamari menang ngadu hayam di sawah Lamping. Kan ngaromong naon sia bangun-bangun piharamen. Teuing tah si Pakon ngajak menta duit haram. Tuhnya si mah nyalahkeun ke aing. Pugu sia noh yang kopi nage. Hargailah si calon RT kita ini yang akan mensejahterakan kampung kita ini. Wah, calon RT kitu banget nage kos ulam kasur kitu. Sia deuleuh papanya jeung aing si aku aing di jurus. Yuk balik urang neangan warga deui. Ayo. Di sore hari berwarna biru Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Woi sia, coblos nomor 1. Oh, si ulam kasur sodi aing ngamilih noge. Ih, Bagong. Tah, Bagong kos ulam kasur. Laku kawe ge moal. Komo jadi RT. Lu haram jadas ya. Cek mamih aing ge, aing mah kos Justin Bieber. Bongot cia Justin Bieber. Eta kos kuku kitu. Kos Lecau. Goblok cia. Lamun ieu jadi RT, barudak di dieu moal ngalanggur deui. Atuh aing minta kopi ayeuna. Dah gampang. Engkeun aing geus menang mah ngopi kabeh. Dah, koret mah koret we atuh. Banget sia wawanianan ka aing ku aing jurus ya. Jurus bikin susah. Oh. Pilih mah aing. Namun henteu imah sia ku aing diruag. Siap. Halus ya mah enak mah menangan wae. Kayak ku aing diberi makanan nu enak, nu bergizi. Tuh si Lecau teh aya urang penta jatah memomna teh. Oh, itu aya ning, urang sampeurkeun hayu. Ayo. Beungeut sia ning aya di dieu ku aing di teteangan teh. Ek naon sia beungeut menangan aing. Atuh bos, jatah nama memom teh ya. Nya, dugaan aing bener. Alah, sok pelit gitu. Ayo, lang ngopi jeung aing. Geuning hiji kopi nage, bari saeutik. Syukur-syukur ku aing di kopian oge.
Tadi siang ledek aing ulam kasur. Harap jada sia. Tuh ulam kasur. Pak calon. Naon sabieu? Beungeut mah. Tilu. Pura tuh jelema anu ngaresahkeun warga ieu teh dengan berjudi. Nama baik kampung ieu teh jadi goreng jeung tercemar. Dah, Loba cetak sia. Beungeut ku ulam kasur ge hang jadi RT. Dua, tilu. betul itu betul. Si beungeut belege dijerus ku aing bieu. Tilu. Entong atuh entong. Tilu. Dah, tong loba cetak sia. Aing mah geus ararameg ka sia teh. Tong loba ganeng lah ku aing dijerus. Jurus. Ampun. Kan sia anu sok ngaledek aing teh.